nu susah ulah cerik mana cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang tuh kan namatak al iman sinfan sin pun sabrun wa sin pun syukrun iman aya dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka pakir si ieu pakir henteu cerik sabar kajeun teuing aya harta urang dinu sugih tuh nu mantap kana sugih teh anu barahan nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta nu urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat teh eta kudu digolangkeun nana sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau maukian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba maukian min kifayatihim tina kacukupanana sama sakali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu 2 wal masakin ka para miskin ai miskin teh alladzina la yajiduna ma yakim nyaeta jelema anu henteu manggihan mayapihim kana kacukupanana ai dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin sebab ai fakir mah teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan dicontohan ku abah teh mah baheula miskin mah boga perusahaan nyana ge usaha butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor miskin butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae abah teh nyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui miskin
Ai pakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali. Dagang henteu, usaha henteu, tani henteu, kuliah henteu. Ai dahar mah pan kudu fakir. Atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5, jauh kene kan kakak udah. Fakir. Miskin mah butuh 10, boga na 8. Tah jadi henteu cukup eta ngaranna miskin. Tah zakat kadinyakeun. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ini udah 8 kakarak 2. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mantap kula haju eureun loba nu neureun jam bae. Eta teh negor ka aing sebenarnya mah. Nah, urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir. Tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Cak Kangjeng Nabi, az-zamanu istadara. Zaman muter. Sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh. Timimiti di damal muter bae. As-sanatu 12 syahran. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Tina 12 aya 4 anu mulia. Nu 3 mutawaliyah. Hapit, haji, muharram. Eta mah ngarendeng. Tapi nu hiji mencil Rajab Mudhor. 4 bulan Rajab misah hiji, nu 3 ngarendeng hapit, haji, muharram. Nu mantak i Rajab misah Mudhor lantaran Rajab mah ieu jitu bulan training menghadapi bulan Syaban. Bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudna supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan, ya puasana, ya tarawehna, maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula. Maksudnya training supaya orang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa. Naon? Puasa. Di bulan Rajab disunahkeun puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe mah asana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah, Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Buku kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan. Geus sabulan leuwih gae. Tah kula mah cenah resep puasa teh. Jadi kula mah di Rajab terus eureun-eureun lebaran we. Mana banget nah. Keur ngomong we aing mah. Banget sia baja lain banget kos kitu. Nah, 27 lewat heg di sabulan mangga ulah di sabulan ke besi tasyabuh. Acenah kiai kula mah kurang bae 27 asal ganjil. 27 dikurangan 25. Loba teuing cenah 25 23. Asal 23 ge moal kuat 2 hiji. 2 hiji asana cenah kiai teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asana kula mah ngojek kapan 17. Asal 17 ge 15. Asal 15 ge 3. Asalna cenah 3 ge ulah puasa sia mah. Babadog bae geus babadog. Bahasa lemesnya eta. Bahasa Bandung eta babadog. Tah. Ai teu kuat-kuat amat pas sapoe. Ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa. Ai puasa kan sapoe. Teu izin ka awak.
aya budak letik keneh kakarake SD kelas 2 kelas 3 puasanya puasa Rajab bisa saminggu tah urang nempo tah aya budak letik kuatin saminggu atawa 27 poe aja urang anu gagah jijah nya budak kuat kok aing teu kuat tolol amat teh budak ngelehkeun aing goblok sia aja budak dicarekan tolol teh dah lain kasorangan ka budak awas ya ulah deui siap puasa kos gitu emang kunaon aing isiin tah budak bae ge kuateun puasa mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat jelema teh Jumat neuleuh budak make baju putih-putih budak kene SD kelas 4 make ieu ka dieu sajadah bari lalagaan lompatan deuk ka masjid guru cicai mata ya Allah tah si budak mah pancan dititah can teu taklif tapi bungaheun amat lulumpatan deuk ka masjid aing aya anu kanasehatan ku budak ngurucut jelema neuleuh budak ka masjid mau sajadah ya Allah anak saha eta budak geus aing dah minggu hareup aing jadi imam aing sakalian sakali daek jadi imam goblok beureunan tak eta aya kana kesehatan ku budak ieu puasa teh ya Allah budak nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae ge yakin aja budak sakitu galempre be puasana sudah Rajab doang kita kira jam 2 nya nangis galekeh be ceng buka bae ieu tah beli kerupuk tah moalah datang ka magrib be budak naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah tapi kuat teh kunaon aya kolot ya Allah aya du kieu tapi ieu nyana abeh kaluar mah pajar puasa be ngarokok dahar di kamar kaluar be puasa sakjana teh goblok dah jelema aya tanu kitu aya lema bulan Rajab teh tanggal hijina be cenah Kiai Iraha lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat itu mah adalah Kamis cuman teu meunang darjah begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur geus walesa Kamis eueuh darjah sawani 32 jadi teu meunang darjah geus teu bisa tuh Kamis Jumat 10 darjah dek dikasabtukeun gede teh cek hisab qot'i Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar di mana salahna ngarang teh cobanya boleh mah kitu bae sudah hese-hese ayo kesalahanna di mana adukeun coba adukeun heula nyukup happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis di Amerika urang teu bisa nyen rumus kumaha mun kunyana digilakeun saya mentak alhamdulillah di negara urang karena ricuh kembali deui ka hisab qot'i alhamdulillah sebab ricuh ulama tetep di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten tetep nyekelan ieu ricuh kabeh otomatis horenganan unsurna politik di jerona itu teh bisa dipakai politik ibadah kuari ibadah make politik bae atuh pan teu bae puguh zikir kikiran nu ieu kieu eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna nah naonan pun sia biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar atau zikir tak biasa zikir tadarru takhasu ka Gusti Allah dan lain-lain sebagainya istighatsah asli lah istighatsah teh minta tolong ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa asli lah istighatsah dina thariqah istighatsah teh pagawean ahli thariqah minta hampura di luhur sausap rambut dihandap sahibas dampal Gusti besi aya kesalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh
qalbu abdi istighosakeun ka Gusti Allah. Aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah. Khusus teh disebut kholwat. Nah, minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighosah thariqah ngaran. Nu dibutuhkeun hampura. Ieu mah muatanana istighosah ge dibayar. Tanyakeun ka si Pudoli teh. Blon. Aduh kemana diijabahna hawa nafsu. Bisi hayang nyaho seperti eta di thariqah. Istighosah teh ahli thariqah. Minta hampura duba deus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti. Mantak agisni sari ambi izzatil agisni eta bahasa ahli thariqah. Agisuna bi ghausati wa amiduna fi qada'i hajatina. Agisuna istighosah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun bisi aya dosa karak ieu mah dibayar istighosah. Ih cenah ieu mah di Senayan istighosahna ge istighosah akbar haul akbar. Nah masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli. Nah puasa Rajab ieu poe Jumat acenna kula mah deuk Sabtu bae mangga acenna deuk Kemis bae eueuh masalah kula mah sakadar ngumumkeun coret-coret kula jatohna poe Jumat lah cenah pabeulit aya nu Sabtu aya nu Kemis aya moal puasa los emang siapa kos karar itu bae eta mah. Ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun. Los teh pamana ge pilih besi boga hitungan deh mangga geus hitungan percaya ka batu eueuh masalah ngan ieu mah caritana di dieu mah ngitung jatuhna Jumat 10 derajat malam Kemisna hanya 32 sawan leutik. Nah seperti etalah mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur dibere sehat dibere daek puasa sunnah Rajab ka Gusti Allah intina hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala abeh maot husnul khotimah ulah aya naon-naon geus urang urusan pilpres urusan batur urang memilih sakahayang urang sakaresep urang teliti heula mana nu bakal ngabangun mana nu bakal jujur jeung adil silakan ulah aya tekanan demokrasi kumaha ngeunahna urang bae tapi ingat urang milih sebagai tanda kudu dipertanggungjawabkeun jaga di Rabbul Jalil keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae deureus tambah salat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh maji maji ku dibawa ka pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 bae aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sumut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhilu huballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan 3 saadatul kharij hiji kebahagiaan ruh nomor kedua kebahagiaan badan nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman hei iman atuh gerakan ubogana saha Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulmati wan nur roh bagianana oh heuhnya luluh roh teh taku iman bahagia
kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak babacaanna kumaha Allahu akbar terus Allahu akbar kabir belajar tanyana teh baca Fatihah surat terus atuh takbir terus ruku sujud awak kan tah itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak salat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat nah lamun roh bae nurut iman kanu bogana daek salat daek iman lamun awak bae nurut kanu bogana daek salat tinggal luareun roh jeung awak ieu harta dek dikumahakeun ieu harta sebab luareun awak urang tah mah luareun awak urang roh mah luareun roh urang harta mah nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan kudarae dunia jeung akhirat dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawakna kana kalazatan kanikmatan dunia otomatis Allah nyieun aturan nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak baturan plek lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet awak daek dipakai ibadah ka Allah salamet harta dikaluarkeun zakarta salamet teu iman kafir ngaranna silaka eueuh saadah awak teu daekeun dibawa ibadah silaka harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqra nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watek resep kana harta supaya salamet Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik umumna ku kafir-kafir umumna sekali ku urang balerea kadeng ieu ayat ya Allah ya Rabbi nah jang nyalametkeun diri urang hiji nomor kaduana ketika urang boga harta leuwih tina kebutuhan urang teh butuh imah boga urang butuh kendaraan boga urang teh butuh dahar jeung nginum aya urang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah ndeleukeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat ngeleukeun ka imah nu teu boga imah sebab naon ieu kan kharij kan harta teh lain urang nu Allah dititipkeun ka urang nah ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa di mana ge ambalaya fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese nyana ngadenge beus eta mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol teh aya bejana ka aing eta rumah salah sih aturan mah mere lah ka aingnya wah siapa kiai hayang mah ente loh sate jang sia kabeh jeung tukang satena borong sia kabeh nah nah
jadikan ngadeng eta situ mah dahar aing mah jeung tetempe ge hese bakal aya dampak jaga di akhirat sebab mal teh kharij bangsa luar kharijiyah bakal aya dampak nah ku aya dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat jang naon ieu jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tah pan sia kabagian aya jatah sia ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat da tah kabagian sia nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka negara batur satungtung di negara urang fakir miskin di urang mah heulanan sebab nu neulekeun imah urang tatangga anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telan wajibkeun zakat Masya Allah supaya naon kabeleteran horenganan kabeh paga hakikatna macet Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua jeung kitu lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing salamet sia jaga di akhirat lamun henteu ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun nu susah ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang tuh kan matak al iman sinfan sin pun sabrun wa sin pun syukrun iman aya dua patah dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka fakir si fakir henteu cerik sabar kajeun teuing aya harta urang dinu sugih tuh nu mantap kan nu sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat teh eta kudu digolangkeun nana sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun
Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sekali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu 2 wal masakin ka para miskin ay miskin teh alladzina la yajiduna ma yafihim nyaeta jelema anu henteu manggihan ma yafihim kana kacukupanana ay dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin sebab ai fakir teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan dicontohan ku abah teh mah baheula ai miskin mah boga perusahaan nyana ge usaha butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor miskin butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae abah teh nyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui 8.000 deui miskin ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali dagang henteu usaha henteu tani henteu kuliah henteu ai dahar mah pan kudu fakir atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5 jauh kene kan kakak udah fakir miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun ya Allah ya Rabb innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin orang-orang munafik tengahin ka Kangjeng Nabi nyacad ka Kangjeng Nabi dina ayat kamari wa minhum mayal mizuka fis shadaqat sebagian jelema munafik teh nyacad ka Kangjeng Nabi nyela ka Kangjeng Nabi dina urusan ngabagikeun sedekah nyacad-nyacad teh dianggap Kangjeng Nabi teh nyisip-nyisipkeun jang dirina aya monopoli waduh aya monopoli dianggap ku munafik seperti eta mentak nyana hayang kabagian geus di mana dibere fa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yasqutun di mana dibere senang ngalem di mana teu dibere ngacaprak munafik tah kos kitu teh si aya di lembur tokoh-tokoh masyarakat teka bagian berkat haju ngamuk eta incu munafik oh Masya Allah nyawatnya cad ka Kangjeng Nabi samaruk Kangjeng Nabi teh ngabagikeun teh aya kepentingan jang pribadi kepentingan keluarga mantak dijelaskan ku Gusti Allah dengan ayat innamas shadaqat bahasa nageh make innama ngaranna cek santri mah adatul hasri duh adawatul qasri illa innama
ada qasar teh ila innama tuh ya takdim takhir atfu wa ada watul qasi ila inman atfun wa takdimun. Nah jadi aya aturan-aturanana geus paten zakat dibagikeun kana mustahik nate paten teu meunang kaluar ti aturanana sebab bahasana make innama pasti sabaraha nu dipuat di dieu 8 asnaf. Lamun urang nyaritakeun hikmahna hikmah diwajibkeun zakat ieu horeng awalna Kangjeng Nabi nyarita jubilatil gulub hubbal bal diwatekeun hate manusia teh resep kana harta. Sakali deui Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa Allah merewatek ka hate-hate manusia tidak terkecuali adalah hubal mal cinta resep kana harta. Ari nu mantak resep kana harta lantaran manusia teh resep kana sifat sampurna. Ari kasampurnaan teh terletakna di jelema kawasa. Ari kawasa teh sababna boga harta. Imam Bahru Razi ngajelaskeun seperti eta manusia cek Kangjeng Nabi diwatekeun resep kana harta. Nu mantak resep kana harta dijabarkeun lantaran resep kana kasampurnaan. Nu mantak resep kasampurnaan lantaran resep kana kagagahan. Aya kagagahan teh di dinya resep kana kakawasan. Sabab kawasa jeung gagah jelema adalah ku harta. Tidinya lah awal-awalna ti ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok urang jabarkeun. Ari si eta ku hari sakolana naon? Geus ulah nyaritakeun sakola geus jadi insinyur. Beuh. Jadi insinyur. Masyaallah. Nyana bisa sakola pan bapana gagah nyana mah sugih harta. Hari itu Ki Jaid kok hari make pet. Pet naon? Eta petna hejo. Oh, TNI. Anti tembak. Nyana ku hari geus naon eta? Beuh, jenderal. Ku hebat apa geus jadi jenderal gitu? Masyaallah pan bapakna baheula nyakolakeunana nyana mah boga duit teu kudu jujualan nyana mah. Sugak sogok mah lancar. Oh, duit. Cerita sekolah. Ari sieta emang kurang kuari gue. Banyak nama kuari teh geus di pabrik. Emangnya nih? Atuh, parbaheula sekolah na jurusan akuntansi. Naon sih akuntansi? Aing mah ka dieu nanya ya, kanu bodoh, ai ka dieu nyaraho kabeh. Teu nyahoeun sih. Geus kolot kajeun teu nyaho ge. Tah, oh paingan atuh. Emang di mana nya? Yo, panjana mah sakolahna tuh di Trisakti. Ampuh. Pantau mahal mer. Nya tuh bapana kan sugi. Ya kari, sugi tah. Harta. Sempurnalah nyana jadi sarjana, sempurnalah nyana jadi jenderal, sempurnalah nyana jadi insinyur akibat sakola di bodalan ku bapak sugi. Aya tah saha eta? Eta teh pamajikan Ki Zaid. Urang mah emang. Boh, anak gubernur. Tidak bisa kawin ke anak gubernur. Atunya nama mejeuna. Ja mobilna gitu deuleu ku sia tuh deuleu tuh. Salapangan mobilnya anak kabeh angkot 08. Suka tuh mejeuna nya nama bebesanan jeung gubernur teh tuh kan. Paina. Naon eta? Harta. Tuh.
Eta saha petot amat eta tah. Oh eta pamajikan di Pendi, uyuhan. Atuh sakitu ayana bae. Sebab naon? Teu gableg. Harta. Ya Allah. Hebat amat. Hari itu saya tuh nyiin yayasan. Emang teh jauh dibakar. Nya bisa nyiin yayasan itu gede amat. Atupannya nama mimiti basanten mudirun. Oh, aja ka Misro. Nah, balik ti Misro, kuari nyana nyiin yayasan. Eta tanahna pan bapana baheula nyana mah bu. Tuh kan harta. Harta. Sia teh bejana neuk calon naon teh? Calon bupati. Beh, emang? Atuh nya nama pan hartana ge sadag-adag. Jelema bahkan mimiti dagang sebat dagangna ajupan maju hayang agung hayang mulia eueuh deui hayang kasor ya jadi bupati lah tuh mejeuna nya mah jajar loba hartana harta tuh eta mobil saya eta mobil mana ta eta LGX urang Madura geus datang bae deuk nimbang naon eta ngomong kos gitu harta eueuh. Itu bisa baby band B. Itu Lexus B. Itu mah Ford. itu Cadillac. Nyaho ngaran teh rupa Cadillac teh. Beuleum boga gudag garam boga Cadillac teh. Panjang mobilna teh. Lamun di tol teh aya sedan panjang. Cadillac. Wahara. Sabareud ulah nyaritakeun sabareud sia bisa murah jantung ngadenge Cadillac. Nah, itu Rolls Royce. Masyaallah. Geus aing mah nyaho-nyaho ngaran atuh lanan. Atuh, Haji Bedi mah nyaho ngaran ka Impala doang. Mobil tahun sabaraha teh Impala? Holden Bay. Mobil baheula atuh ngokos itu. Hah. Itu nu sae teh Rolls Royce. Tuh si itu. Emang atupannya mau ke pabrik anu tanunya anak bau paingnya. Itu pemajikan anak opat ngarendeng kabeh. Beh. Kan ieu mah hiji ge henteu. Atuh majeuna nya boga pemajikan opat ge itu pabrikna, itu perusahaanna, itu berarti opat bejeuna atuh emang kadinya loyogna harta mah kumaha atuh. Manya loba harta pemajikan hiji keneh bae. Deh, itu dore. Opat mun dimenangkeun mah genep opat masalah bermasalah nangke di akhirat ya harta oh bener harta Masya Allah kita kalau mau tukang ojek nyandung didaroakeun teu beres kurang lembur goblok sia ngojek nyandung goblok tolol sia salembur ngadoakeun ku baledeg kajadian tukang ojek tapi lamun jelema sugih nyandung atuh mejeungna cenah nyandung ge. Sia eta pamajikan sabaraha 3 atuh pantas mah 3 ge keur manyana mah sugih gagah. Dipanteskeun ku sasage. Jadi lamun pamajikan marah teh, geus pamajikan teu kudu marah janjana mah gagah. Ih, ja sugih atuh teu kudu marah. Ceuk awewe nu sajen teh marah, bekatkeun aing gantina. Tuh kan teu beres kan. Hese jeung nu sugih mah. Jadi kacaritakeun sugih harta jubilatil qulub hubal mah. Nah, karena orang neuleuh ai itu mobil saha herang amat pulan. Kok bisa meuli si sugih timbul resep. Ari itu tuh motor saha herang amat Zaid. Kok hebat amat sugih. Di mana meulina? Di anu sabaraha duit. Ulah nyaritakeun sabaraha duit sia boga sabaraha? Aing boga 2 juta. 2 juta mah geus teu kudu meuli motor maling sia. Tolol tah jeung bangunna setanna. Tah. Jelema seputar anu sararugi urang neuleuh. Kendaraanna herang, mobilna mantap, bajuna luar biasa, gaulna bisa lepas, dahar di mana hayang. Imahna sakitu menterengna ngomong atuh sacalangapna ya sugih panjana mah mulai harayang kabeh sugih nah
akhirnya dararagang kabeh tani usaha kejaranana hayang sugi. Ieu cak Kangjeng Nabi jubilatil qulub hubal mal dibere resep kana harta sebab aya kesempurnaan. Gagah. Kagagahan harta teh emang kumaha kitu? Laut diurug bisa ku harta. Gunung dipindahkeun. Gunung pindah sia. Ye, bos. Atuh mindahkeun gunung mapan eta mah teh. Sabaraha sih? Ayo. Sabaraha ngabutuhkeun alat beratna. Ayo. Baik ya dibawakeun ti Jepang langsung adanya. Pindahkeun gunung dinya dibangun ku aing. Ratakeun. Bos, di lahan aya ke laut. Orog laut. Bos atuh teh mah dana ulah nyaritakeun dana. Aing nu tanggung jawab. Gagah jasa harta. Gunung bisa rata, laut bisa jadi daratan. Iya harta. Awewe nu mana bisa dibeli. Sehari ini sabaraha duit sapenting. Dibeli. Sia nyaho kos-osok bae. Malah bejakeun ku aing. Ya kari. Lamun urang nyaritakeun seputar WTS Amerika sabaraha sapentingna aya nu 1 miliar sapenting. Jerman aya nu 1 miliar, Prancis aya sapenting doang sapenting 1 miliar. Lamun 2 penting 2 miliar mun Haji Pendi meuli eta diperek kabeh moal kabayar. Sapenting batur mah usaha teh kos kitu masyaallah kan. Lain lalagaan. Di Indonesia aya kelas 500 juta sapenting di Indonesia. Di Indonesia ya kelas 5 sapenting 500 juta. Deuleuh kusia di Google. Keur carita karusakan urang dek meuli tatangga tinggal dipencet urang mana di mana sabaraha meter ti imah urang. Masya Allah alat geus bisa seperti eta ayeuna. Nyebrang urang ka Serang diserang ulah pajar eueuh ambalaya pencet ku sia serang. Pandeglang. Di Pandeglang teh di Pandeglang baheula ge geus teu meunangeun aya bioskop teu meunang komo bangsa sarana ibadah kafir kelenteng gereja teu meunang. WTS mah ambalaya pencet ku sia Pandeglang rengkas betul pencet. Cilongok doang aman. Ya tuh nama puri mah tempatna doang di jelema orang pondok. Nah, lamun kula bae nyaho seperti eta, Jakarta mah geus teu kudu dicaritakeun, Bandung teu kudu dicaritakeun, kota-kota besar Surabaya, Semarang teu kudu dicaritakeun. Tanggung jawabna di mana pemerintah untuk menuntaskan adab-adaban manusia seperti kos itu. Pencet ku sia tek di imah sia hayang nu hideung, hayang nu poneng, hayang nu jangkung, hayang nu pendek, hayang nu gendut araraya. Hargana ge araraya hargana Haji Pedi unggal poe neuleuan harga eta bae tolol. Aing ge nyaho nang tinyana goblok. Nek kumaha coba ayo. Nah, ieu kan jubilatil qulub dibere resep urang bisa kitu mawa perek WTS anu hargana mahal harta anu susah mah nu susah ya Allah ya Rabbi tuh di lapangan. Di lapangan sabaraha duit cenah eta 5.000 kredit. Masya Allah kawasan tua Malaya kok cenah kieu nyaho eta sempakna tinggalin. Tanggung jawabna saha? Polisi ja aya, TNI ja aya, tapi ternyata horenganan. Ieu bangsa Indonesia nu nakalna lain lalagaan.
baheula Kramat Tunggak, Bandung Saritem, Surabaya Doli. Hayu kurek. Nah kuari geus eueuh Kramat Tunggak, apakah nyana tararobat? Eueuh na Kramat Tunggak teh tararobat, apakah nyana teh anjeun deui lahan? Ternyata kan ka dieu ka benteng. Benteng, siapa jawab benteng? Benteng teh bentengan untuk menangkal musuh-musuh di zaman Belanda. Geus eueuh hartian ku ari benteng, kula menyaritakeun seputar benteng. Kan aya kerajaan benteng tah. Kerajaan benteng teh tah. Di dieu tah. Ieu Kali Pasir, ieu Al-Ittihad. Da ka dieu tah. Naon tah ngaranna? Lain da ka dieu tah. Ki Basir. Grendeng. Grendeng eta kerajaan. Grendeng eta kerajaan. Ngaran sebuah kerajaan Grendeng. Mantak aya hubunganna jeung Karawang. Di Karawang ge aya kampung Grendeng. Hubungan Indonesia Tangerang, Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah. Tanyakeun di Karawang aya Grendeng, aya di dieu aya Grendeng. Sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng. Keturunan anak, keturunan kerajaan. Benteng. Rame mun kula nyaritakeun seputar Tangerang Benteng teh. Mantak lamun aya macem-macem orang inget ka sejarah. Greget. Ci negara aing sia ieu. Awas ya ku aing. Disundatan sia. Parang sana sia. Oh, ai eta dan ketugas Cisadane eta teh kiri kananna bentengan membenteng Kesultanan Banten. Ketika aya kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh, coba benteng ieu heula ku sia tabrak. Dah urang nyaritakeun seputar Tangerang, benteng jadi Tangerang teh. Wow, eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tengger asli mah. Tangerang teh Tengger tina benteng jadi Tengger. Henteu sambarangan. Teu sambarangan Tangerang. Yehe nu mantak Tangerang mah. Abah dongeng huluna mah di Banten. Huluna di Banten, buntutna di dieu. Lamun buntut ngagibeg awas. Ih, eta kolot baheula ngomong kos kitu deui kumaha. Buntut ngagibeg, eneng, mantes gupak. Ih nu dipake kasihan buntut. Nu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut bae. Dah sia teh nyaraos sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kunaon cek. Aduh geus ngagibas cek cenah ieu. Bahaya cek cenah teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut awas cilaka. Tangerang asal ngagibeg awas, Jakarta acak-acakan. Jih, hulu mah hulu, calangap doang. Calangap, tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Kemana sih cenah kieu cerita? Lah, aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon kitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya. Sejarah khususna silsilah aya insyaallah. Mentak teu beunang sambarangan ge di Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan ngebenteng Kesultanan Banten. Kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat ka dinya manehanana teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati. Eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempo di alam eta
eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba. Teu kadeulean ku mata-mata modal saraya mah kieu. Ngararese. Ngabring ka luhur teh. Tuh, jelema kolot penyahoan. Awas. Wah ieu ulah ka ditu ulah ka luhur. Kuna ngarabring batur ti luar negeri ti mamana tuh ka luhur gunung. Mana? Moga kanyaho geus ulah we. Ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur. Eta kapan ngomong kitu kolot? Ngomong kitu. Tuh, bari geus baralik tuh, geus baralik. Sok siap besi di kala luhur. Ya Allah ya Rabbi. Gunung Karang teh teu sembarangan, sebab Gunung Karang mah aya dua, hiji gunung putih, dua gunung hideung, aya Pamujaan, hideung, aya putih tempat para wali. Salah asup sia bahaya. Gunung Karang ieu bentak kolot baheula. Geus ulah sok ka Gunung Karang, cukup sakitu besi teu nyaho. Geus ulah sok ka Gunung Karang besi teu nyaho. Padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia. Lain letik-letik Gunung Karang mah, tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya. Nah, ieu mah pan saya sajurig kabeh ieu mah ya. Haha, ieu urang cerita seputar kos karar itu. Ye. Namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang. Hancur kan? Urang na cicing bae deui mah. Dikirim kumaha cara ngirimna? Aing teu nyaho aya ka dinya mah. Ngan hadiahan bae Mbah Jamrong. Puh. Nah, kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah. Lain lalagaan sejarah teh gede sejarahnya. Nah, ulah main-main. Engke baheula keur carita kerajaan Grendeng engke nu bakal jadi kegede-gegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus nyahoeun ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut sing hade. Jawara teh lain jawara tukang mabok. Jawara teh singkatan. Jakna naon, wakna naon, rakna naon. Lah orang-orang sih lah odog deh. Ya karib tuh kan jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain teh bahasa kulon ngaranna urang nyarita Kangkas, Pandeglang, Serang, Banten, Tangerang aya bahasa jawara. Eta singkatan jakna naon, wakna naon, rakna naon. Nah, untuk saat ini tidak akan saya buka. Ieu mah deuk jaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta kabeh kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeuli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha hayang nafsu kanter ku harta gunung dipindahkeun laut diuruk awewe mana dibeli ku aing hotel mana heesan ku aing mobil mana beli ku aing perusahaan mana tukang baso mah hayang baso jeung tukang basona jeung karanjangna beli kabeh insyaallah teh si Nusugi mah kan goblok baso jeung siana kabeh bawa tukang baso teh kira-kira jeung hulu sia dibeli ku aing kabeh Nusugi teh tarolol lamun geus eueuh imanna. Nah, sedengkeun harta mayulhilu hubballah ngaleungitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tuh lagi dua lempang kelek sakumaha bisulan kakarak naik ke Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan.
kalangkangna dilengkahan tampiling saku aing. Kalangkang aing dilengkahan goblok sia. Sugih yuzhilu huballah. Galegitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas azan bae. Deres tambah salat kan. Kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat. Mun ditanyakeun Haji Jumat di mana? Tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana. Geus teu bisa ditanya ku urang teh. Ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah. Tuh, Haji. Haji ku dibawa ka pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae. Ye, atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah datang ka 7 bae. Aing ka neraka, aing nu meuli aing nu ka neraka kumaha aing bae. Saekeun sungut sia ku aing sia. Nu sugih mah sacablakna ngomong. Sugih yuzhilu huballah. Pohoan poho. Sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji sadatur ruh, 2 sadatul badan, 3 sadatul kharij. Hiji kebahagiaan ruh, nomor kedua kebahagiaan badan, nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan. Kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei, iman atuh gerakan bogana. Saha? Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana nya luluh roh teh taku iman. Bahagia. Kebahagiaan badan di akhirat ya, kebahagiaan di akhirat. Nah ieu teh badan. Kumaha? Salat atuh aya geus iman mah mulai tah. Coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak. Babacaanna kumaha? Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar kabira belajar tanyana teh. Baca Fatihah surat. Terus takbir, terus ruku sujud. Awak kan tah. Itu dibawa kebahagiaan akhirat, roh iman ka Allah, awak diajak salat, puasa, bahagia. Nu katilu kharij. Kharij teh luareun awak jeung luareun ruh. Naon? Mal, harta. Nah, itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, lamun roh bae nurut iman kanu bogana, daek salat, daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana, daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta, deuk dikumahakeun ieu harta. Sebab luareun awak urang tah mah. Luarin awak urang roh mah luarin roh urang harta mah. Nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan idare dunia jeung akhirat. Dunia geus jelas, harta mah nu mantak urang resep, akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan. Sebab harta mah mawakna kana kalazatan kanikmatan dunia. Otomatis Allah nyieun aturan. Nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak baturan. Plak. Lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu. Lamun teu nurut silakan. Roh iman ka Allah salamet. Awak daek dipake ibadah ka Allah salamet. Harta dikaluarkeun zakarta salamet. Teu iman kafir ngaranna silakan. Eueuh saadah. Awak teu daekeun dibawa ibadah silakan. Harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqra. Nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamet. Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga
dijelaskan make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik, umumna ku kafir-kafir, umumna sekali ku urang balerea. Kadeng ieu ayat. Ya Allah ya Rabbi. Nah, yang nyalametkeun diri urang. Hiji. Nomor kaduana ketika urang boga harta leuwih tina kebutuhan urang. Urang teh butuh imah boga, urang butuh kendaraan boga, urang teh butuh dahar jeung nginum aya, urang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah. Nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat. Nelekeun ka imah nu teu boga imah sebab naon ieu kan kharij kan harta teh lain nu urang nu Allah dititipkeun ka urang. Nah ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa di imah da ge ambalaya. Fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese nyana ngadenge beus eta mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol gitu. Aya bejana ka aing eta. Rumah salah sih, aturan mah mere lah kainnya. Wah, siapa kiai hayang mah ente. Loh sate jang sia kabeh. Jeung tukang satena borong sia kabeh. Nah, ya. Nah, jadi kan ngadeng eta, situ mah dahar aing mah jeung tempe ge hese, bakal aya dampak jaga di akhirat. Sebab mal teh kharij, bangsa luar, kharijiyah. Bakal aya dampak. Nah, ku ayana aya dampak-dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat. Jang naon ieu? Jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tah pan sia kabagian aya jatah sia. Ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat da tah kabagian sia nu mantak. Nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka nagara batur satungtung di nagara urang aya fakir miskin. Di urang mah heulanan. Sebab nu nelekeun imah urang tatangga. Anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga. Anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga. Kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telat. Wajibkeun zakat. Let Masya Allah. Supaya naon kabeleteran horenganan kabeh. Paga hakikat nama cek Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua jeung kitu. Lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing, salamet sia jaga di akhirat. Lamun henteu, ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun. Nu susah, nu susah. Ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae. Abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat. Siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang. Tuh kan. Namatak al iman sinfan. Sin pun sabrun wa sin pun syukrun. Iman aya dua patah. Dua palkah, sapalkah sabar, sapalkah syukur. Sabar jang nu teu boga. Syukur jang nu boga. Ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh.
si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka pakir si pakir henteu ceurik sabar kajeun teuing ja aya harta urang dinu sugih tuh nu mantep kan nu sugih teh ya anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah dah tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah namun orang nyaritakan hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat teh eta kudu digolangkeun nana sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sakali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu 2 wal masakin ka para miskin ay miskin teh alladzina la yajiduna ma yakfihim nyaeta jelema anu henteu manggihan mayakfihim kana kacukupanana ay dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin sebab ai fakir teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan dicontohan ku abah teh mah baheula ai miskin mah boga perusahaan nya ge usaha butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor miskin butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae abah teh nyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui 8.000 deui miskin ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali dagang henteu usaha henteu tani henteu kuliah henteu ai dahar mah pan kudu fakir atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5 jauh kene kan kakak udah fakir miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun ya Allah ya Rabb. Nah ini nu 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang mantap kula haju eureun loba nu neureun jam bae
eta teh negor ka aing sebenarnya mah itu. Nah, urang guari di poe Minggu akhir Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Cak Kangjeng Nabi, az-zamanu istadara. Zaman muter. Sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh. Timimiti di damel muter bae. As-sanatu 12 syahran. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Tina 12 aya 4 anu mulia. Nu tilu mutawaliyah. Hapit haji muharam. Eta mah ngarendeng. Tapi nu hiji mencil Rajab Mudhor. 4 bulan Rajab misah hiji, nu tilu ngarendeng Hapit haji muharam. Nu mantak ieu Rajab misah Mudhor lantaran Rajab mah ieu jitu bulan training menghadapi bulan Syaban. Bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudna supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan, ya puasana, ya tarawehna, maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula. Maksudnya training supaya orang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa. Naon? Puasa. Di bulan Rajab disunahkeun puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe mah asana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah, Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Pugu kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan. Geus sabulan leuwih gae. Tah kula mah cenah resep puasa teh. Jadi kula mah ti Rajab terus eureun-eureun lebaran we. Mana banget nah. Keur ngomong we aing mah. Banget sia baja lain banget kos kitu. Nah, 27 lewat heg ti sabulan mangga ulah disabulankeun besi tasyabuh. Acenna kiai kula mah kurang bae ti 27 asal ganjil. 27 dikurangan 25. Loba teuing cenah 25 23. Asal 23 ge moal kuat 2 hiji. 2 hiji asana cenah kiai teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asana da kula mah ngojek kapan 17. Asal 17 ge 15. Asal 15 ge 3. Asana cenah 3 ge ulah puasa sia mah. Babadog bae geus babadog. Bahasa lemesnya eta. Bahasa Bandung eta babadog. Tah. Ai teu kuat-kuat amat pas sapoe. Ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa. Ai puasa kan sapoe. Teu izin ka awak. Aya budak leutik keneh kakarak ge SD kelas 2 kelas 3 puasa nyana puasa Rajab. Bisa saminggu. Tah, urang nempo tah. Aya budak leutik kuatin saminggu atawa 27 poe. Aju urang anu gagah. Jijah heueuh nya. Budak bae budak kuat kok aing teu kuat. Tolol amat teh budak. Ngelehkeun aing goblok sia. Aju budak dicarekan tolol teh dah. Lain kasorangan ka budak. Awas ya ulah deui siap puasa kos kitu. Emang kunaon? Aing isin. Tah budak bae ge kuatin puasa. Mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat. Jelema teh Jumat neuleuh budak, make baju putih-putih budak kene SD.
kelas 4 make ieu ka dia sajadah bari lalagaan dulu lompatan dekat masjid. Guru cuci mata ya Allah tah si budak mah pancan dititah can teu taklif tapi bungaheun amat lulumpatan dekat masjid. Ai aya anu kanasehatan ku budak. Ngurucut cenah mah neuleuh budak ka masjid mau sajadah ya Allah anak saha eta budak. Geus aing dah minggu hareup aing jadi imam aing sakalian. Sakali daek jadi imam goblok beureuh. Tak eta aya kana kesehatan ku budak. Jika puasa teh ya Allah budak nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae yakin. Ayo budak sakitu galempre puasana sudah Rajab doang. Kita kira jam 2 nya nangis galekeh bae. Ceng, buka bae ya tah beli kerupuk tah. Moalah datang ka magrib bae budak. Naon sih ganjaran can ajang bapana budak mah tapi kuat teh. Kunaon ai kolot. Ya Allah, aya dukieu tapi ye. Nyana abeh keluar mah pajar puasa bae ngarokok dahar di kamar. Keluar bae puasa sakian teh. Goblok dah jelema. Aya tanu kitu. Aya. Lima bulan Rajab teh tanggal hijina bae cenah Kiai Iraha. Lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat. Itu mah adalah Kamis, cuman teu meunang darjah. Begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur. Geus alesa. Kamis 2 darjah. Sawani 32. Jadi teu meunang darjah, geus teu bisa tuh Kamis. Jumat 10 darjah, dek dikasabtukeun gede teh. Cek hisab qot'i Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar. Di mana salahna ngarang teh cobanyana. Kula mah kitu bae sudah hese-hese. Ayo kasalahanna di mana? Adukeun coba. Adukeun heula. Nyukup happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis di Amerika urang itu bisa nyen rumus kumaha mun punyana digilakeun saya mentak alhamdulillah di negara urang karena ricuh kembali deui ka hisab qot'i alhamdulillah sebab ricuh ulama tetep di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten tetep nyekelan ieu ricuh kabeh otomatis horenganan unsurna politik di jerona. Atuh teu bisa dipakai politik ibadah. Kuari ibadah make politik bae atuh pan teu bae puguh zikir kikiran. Nu ieu kieu. Eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna. Nah naonan pun sia. Biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar. Atuh zikir teh biasa zikir tadarru takhassu ka Gusti Allah dan lain-lain sebagainya. Istighatsah asli lah istighatsah teh minta tolong ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa. Aslina istighatsah dina thariqah. Istighatsah teh pagawean ahli thariqah. Minta hampura ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Gusti besi aya kasalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh qalbu abdi istighosahkeun ka Gusti Allah aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah khusus teh disebut kholwat. Nah minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighosah thariqah ngaranna nu dibutuhkeun hampura ieu mah muatanana istighosah ge dibayar. Tanyakeun ka si Pudol itu. Blon. Atuh kemana diijabahna? Hawa nafsu. Besi hayang nyaho seperti eta di thariqah. Istighosah teh ahli thariqah. Minta hampura dubadeus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti. Mantak agisni sari ambi zatil agisni eta bahasa ahli thariqah.
agisuna bi ghausati wa amiduna fi qadai hajatina agisuna istighosah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun bisi aya dosa karak ieu mah dibayar istighosah ieu cenah ieu mah di Senayan istighosahna ge istighosah akbar haul akbar. Nah, masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli. Nah, puasa Rajab ieu poe Jumat. Acenna kula mah deuk Sabtu bae. Mangga. Acenna deuk Kemis we. Eueuh masalah. Kula mah sakadar ngumumkeun coret-coret kula jatohna poe Jumat. Lah cenah pabelit aya nu Sabtu aya nu Kemis aya moal puasa los emang siapa kos karar itu bae eta mah da ieu mah kula basa kadar jaritakeun los teh babana ge pilih besi boga hitungan deh mangga geus hitungan percaya kawan eueuh masalah ngan ieu mah caritana di dieu mah ngitung jatuhna Jumat 10 derajat malam Kemisna hanya 32 sawan letik. Nah seperti etalah mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur dibere sehat dibere daek puasa sunnah Rajab ka Gusti Allah intina hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala abeh maot husnul tiba ulah aya naon-naon geus urang urusan pilpres urusan batur urang memilih sakahayang urang sakaresep urang teliti heula mana nu bakal ngabangun mana nu bakal jujur jeung adil silakan ulah aya tekanan demokrasi kumaha ngeunahna urang bae tapi ingat urang milih sebagai tanda kudu dipertanggungjawabkeun jaga di Rabbul Jalil. Ditanya ku Gusti, "Pod, sia milih Jokowi kunaon?" Nah, ieu cenah dibere duit. "Pod, zaman dia seren." Gusti kitu. Haji Pedi, kunaon ieu ka Prabowo? Pelampiasan seren. Mun mere duit cenah aing, seren bae. Nafsu keneh bae. Lain diteliti heula. Ye, nu antak nu milihna teh kudu kitu zurra'i, ngebogaan pemikiran, wazul akli dan lain-lain sebagainya. Tadi Islam. Nah, kajen teuing batur masa bodoh, salametkeun diri urang anu karunya ka diri urang teh urang engke di akhirat lamun batur salamet ka sorga kunaon urang ka neraka ieu anu urang sedih ke bakal mantak lempengkeun milih kudu nu mana terserah teliti heula teliti sebelum membeli.